Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah diucap lampah muka lawang pangajaran nu dipamrih asihna Gusti Nu Maha Suci nu dipalar pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Marurang kali anu dipikareus anu dipikaheman, alhamdulillah tepang deui dina pangajaran semester kedua khususna kelas 8 tahun ajaran 2020-2002 hiji anu dijomantarakeun ku televisi edukasi dijomantarakeun khusus ti Dinas Pendidikan Kabupaten Garut anu gawe bareng sareng MGMP Bahasa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut anu insyaallah tiasa medar pangajaran dina tahun ajaran ayeuna. Sok sanaos urang sadayana nuju nandangan sasalad Covid wabah Covid-19. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan lahir batin. Dedeh teuing nu kasep nu geulis anaking tangtos hidep sono kacida hoyong tiasa patepung lawung patepang wajah sareng bapak ibu guru oge rerencangan hidup sadayana pamugi hidup sing sabar sing tawakal sok sanaos dina kaayaan sapertos kieu tetep sumangat hidup dina diajar mangga sakseni pangajaran semester kedua kelas 8 tahun ajaran 2020-2002 hiji wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda pikeun kelas 8 SMP Madrasah Sanawiyah anu aya di Kabupaten Garut. Para siswa anu dipikadeudeuh, mudah-mudahan dina danget ieu hidup sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos dina kaayaan Covid dipiharep hidup sadayana tetep semangat dina ngalaksanakeun kegiatan diajar khususna diajar basa Sunda. Para siswa anu dipikadeudeuh dina danget ieu materi anu baris didugikeun nyaeta carpon, carita pondok. Dina lawungan kahiji parantos dipedar ngeunaan wangunan carpon sareng sajarah kamekaran carpon. Dina lawungan kadua ayeuna baris dipedar ngeunaan ciri-ciri carpon sareng bedana carpon jeung dongeng. Namung sataasana medar, ibu bade ngadugikeun heula tujuan anu kudu dihontal ku hidup sabada hidup ngalaksanakeun ieu kagiatan diajar. Tujuan anu kahiji nyaeta siswa bisa mikawano sarta maham kana ciri-ciri carpon. Tujuan anu kadua nyaeta siswa mikawano sarta maham bedana carpon jeung dongeng. Para siswa anu dipikadeudeuh mangga ayeuna urang kawitan wae medar ngeunaan materi anu kahiji nyaeta ciri-ciri carpon. Naon wae ciri-ciri carpon teh? Anu kahiji nyaeta carpon teh rengse dibaca dina sakali mangsa. Lamun diukur ngagunakeun waktu, maca carpon teh ngan saukur meakeun waktu antara 15 nepi ka 20 menit. Ciri anu kadua nyaeta carpon teh galurna henteu kompleks. Maksudna nyaeta carpon mah caritana ngan museur kana hiji kajadian utama. Beda jeung novel. Lamun novel mah caritana teh loba bagian-bagianana, sabab novel mah caritana panjang. Ciri anu katilu, carpon teh caritana napak dina realitas atawa kajadian anu sabenerna. Sabab carpon mah di umumna nyokot caritana dina kajadian anu kaalaman ku manusia dina kahirupan sapopoe. Ciri anu kaopat nyaeta carpon teh wangunna pondok. Jumlah halamanana ngan saukur diwangun ku 3 nepi ka 4 halaman. Jumlah kecapna moal leuwih ti 10.000 kecap. Ciri anu kalima nyaeta carpon teh palakuna saeutik ngan saukur diwangun ku saurang nepi ka 3 urang palaku. Malahan teu saeutik carpon anu ngan diwangun ku saurang palaku. Ciri anu kagenap nyaeta carpon teh latar tempatna saeutik jeung latar waktuna sakedeung. Nah salajengna ciri anu katujuh nyaeta carpon teh sifatna naratif. Hartina naratif teh nyaeta nyaritakeun. Jadi carpon mah eusina teh nyaritakeun hiji lalakon atawa hiji kajadian. Eta tadi pedaran ngeunaan ciri-ciri carpon. Ayeuna urang lajengkeun kana materi anu kadua nyaeta bedana carpon jeung dongeng. Naon wae bedana carpon jeung dongeng teh? Anu kahiji nyaeta carpon mah caritana asup akal. Napak dina realitas atawa kejadian anu sabenerna.
Sedengkeun dongeng mah caritana loba ngandung hal-hal anu pamohalan. Contohna, dina dongeng mah palaku sato teh bisa nyarita seperti manusia, boga tingkah laku seperti manusia, boga rasa seperti manusia. Tah eta salah sahiji contoh anu teu asup akal. Ayeuna anu kadua, bedana carpon jeung dongeng teh nyaeta, carpon mah kaasup kana wangun karangan prosa anyar atawa modern, sabab gelarna kabeh dieunakeun. Sedengkeun dongeng mah kaasup kana wangun karya sastra heubeul, sabab gelarna geus lila. Lajeng anu katilu, bedana carpon jeung dongeng teh, carpon mah gelarna sumebarna sacara tulisan, ngaliwatan media cetak, biasana ngaliwatan majalah atawa koran. Sedengkeun dongeng mah sumebarna gelarna sacara lisan, tatalepat hiji jalma ka jalma sejen. Tah sakitu pedaran ngeunaan bedana carpon jeung dongeng. Sangkan hidup paham kana ieu materi, aya sababaraha patarosan anu kudu dijawab ku hidup. Para siswa anu dipikadeudeuh, mung sakitu anu tiasa didugikeun ku ibu. Ibu nyuhunkeun dihapunten bilih dina salami ngadugikeun materi aya kakirangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rengse kapidangkeun pangajaran semester kedua khusus kanggo hidup kelas 8 tahun ajaran 2002 hiji anu alhamdulillah parantos. Dugi ka hidup sadayana, mudah-mudahan sing jadi ilmu anu manfaat kalian hidup tiasa ngamanfaatkeunana. Oge tekeng hilap pancen oge patarosan diwalar ku hidup tiasa didugikeun ka Bapak Ibu guru anu ngadugikeun eta materi. Mudah-mudahan Bapak salamina dumuheus ka nu maha kagungan, hidup sing pada sehat lahir batin. Salam baktos ka Ibu Rama, mudah-mudahan sadayana tiasa ngapi ngajaring putrana masing-masing. Cag sakitu wae insyaallah tiasa tepang deui di tahun ajaran salajengna. Cag sakitu wae panutup catur pamukas garapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.